dipraktekkan kukula waktu guru kula di Garut maot ajengan Abdullah boga ijazah ti abah berangkat ti dia baca kukula 2 jam sampai Garut kula sorangan heran iyalah babacaan Allahumma ya rafi'an darajat Allahumma ya rafi'an darajat Allah. Saya Maulana Hasanuddin Hiber di Banten ke Mekah iya jampena Syarif Hidayatullah Hiber Cirebon Banten Mekah jampena iya awas hati-hati Sunan Kalijaga Hiber iya jampena mantak hati-hati ya lain sembarangan awas sekali deh Bismillahirrahmanirrahimil akbar la ilaha illallahul jalilul akbar wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamalahu zulma wali terus ke sia haliber kabeh wah atuh aing teu bisa hiber sia hiber silaka ya sakitu bae lan bahaya parang sana ilmu babari mere Masya Allah almarhum abah ti dia berangkat ke Banjar berangkat jam 7 sampai ke Banjar jam 10 7, 8, 9, 10 hanya 3 jam kaget ti dia berangkat saat eta jalan itu terlalu bagus tapi 3 jam kaget ku lagi keur ngaji abah datang ya Allah percaya begitu kula menghampiri diajak dahar kurang ke Jogja berangkatlah jam 11 di Banjar ke Jogja sampai Jogja cuman jam 3 12, 1, 2, 3 4 jam ini kumaha coba iya babacaan eta dipraktekkan kukula waktu guru kula di Garut maot ajengan Abdullah boga ijazah ti abah berangkat ti dia baca kukula 2 jam sampai Garut kula sorangan heran iyalah babacaan dibaca ku Habib Rozak ngabaged dibaca ku Ki Pudoli kempes ban dibaca ku Ki Jamal liat hulu kedatang-datang wiridan iya kene tapi kumaha nu macana Habib Rozak geus kikiran hadena aya kula disungkurkeun ngaguling ka empang iya kok Kanjeng Nabi bisa hiber wali-wali bisa hiber Masya Allah lamun urang nyaritakeun Syekh Mansuruddin di Mekah napak sancang datang ke Banten lamun Syekh Abdul Muhyi Pamijahan di Mekah datanglah ke Tasikmalaya geus puguh para wali-wali sangat Syekh Khalil Bangkalan bisa hiber pernah Habib Rozak hiber ka tembak hancur ke ieu wiridku hebat lamun dipake ku batur ke ieu wirid istimewa amat lamun dipake ku batur ke ieu wirid teh betapa luar biasa atur salam Habib Lutfi kadang-kadang hiber Habib Lutfi Gus Dur kadang-kadang hiber kan tilok bebeja Habib Rozak mah endek nage geus bebeja gua terbang nih ya manja duk enduk hiber bebeja ya Allah kau mau Haji Pendi mah ya aing dek hiber ya iya gua lagi di atas ya cak anaknya mah besok kita bawa ke Grogol ya aduh murid aing gagal kabeh
dia bisa hiber. Memang kumaha kitu nu mantap bisa hiber. Dina hadis Muslim dijelaskan, cek Gusti Allah Kanjeng nyaritakeun, abdun khayyarahullahu baina ayyutiyahu zahratad dunya wa ma indallah fakhtara ma indallah fabaka wa baka Abu Bakar. Masya Allah. Cik Kanjeng Nabi aya seorang hamba anu dititah milih ku Gusti Allah baina ayyutiyahu zahratad dunya, antara kemewahan dunia jeung kemewahan ma indallah fakhtara ma indallah. Hamba tersebut memilih kemewahan anu aya di Allah. Teu pernah sebersit tai kuku acan Kanjeng Nabi mencintai kemewahan dunia. Teu pernah sagede sireum acan Kanjeng Nabi resep kana dunia, menganggap dunia teh bangke. Pernah sahabatna ditanya, itu naon? Bangke tuan. Nu bogana resepen henteu kana bangke, nu mantak dipicen ge tersepen. Allah leuwih tersepen karena dunia tibatan nu boga bangke terhadap bangke. Kanjeng Nabi mah eueuh setik-etik acan cinta dunia. Ketika teu aya cinta dunia, eueuh lu ngahalangan. Nu mantak Habib Roza Kaji Pendi teu bisa hiber, berateun ku Vespa, berateun ku Mio, berateun ku Avanza, karung goni geus ambalayah di otakna. Otak teh lain pilu ku Allah, tapi bermacam-macam nu unik deui. Resep ka urang Lampung nu putih, anu galak teh ka salaki. Iya, ndek hiber berat ku Vespa. Ndek hiber, oh malah hayang kumacarana cek Fudoli ye, hayang ganti ya sakena. Tina Avanza ka Kijang, alhamdulillah geus ti Kijang hayang ka Fortuner. Pancena kieu ngomongna kita nyanana ngomongna kitu, sok Fortuner. Di Inggris-Inggriskeun. Etalah nu mawa teu bisa hiber, etalah perusahaan nu bisa teu mawa hiber. Kiai kajen jago hadisna, jago tafsirna, tetapi salah ngagunakeun hadis jeung tafsir, boro-boro hiber ka langit, boro-boro hiber cara wali sanga, hiber di Imah Ahok. Salah. Mun eueuh di jero hate segala rupa dijamin bisa hiber. Lamun Kangjeng bisa hiber minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, di Masjidil Aqsa ka Sidratil Muntaha, apakah orang kudu nurutan ti dieu ka Masjidil Haram, di Masjidil Haram haju urang hiber ka Masjidil Aqsa, di Masjidil Aqsa haju naik ka Sidratul Muntaha, can kaburu ge naik ka Sidratul Muntaha geus dibredel sia ku tentara Yahudi. Kula ge waktu geus ka ditu mesieun bae eta dekat Masjidil Aqsa ka Jagus, asana orang paeh sana di ditu. Terus adik-adik kula ulah kaji, asana orang paraeh sana. Wah, ieu mah teu beres. Nu diajak borangan kabeh. Borangan kabeh. Tah. Urang kuari mah maningan ngecerita diri urang supaya bisa hiber. Tetapi lain hiber cara Kangjeng Nabi anu jelas mah urang menyaritakeun Isra, subhanalladzi asra. Lamun urang nyaritakeun dina thariqah, seluruh thariqah, Isra adalah berlambang satu perjalanan di malam hari, berarti di kegelapan hati untuk mendapatkan cahaya. Sebagaimana Kangjeng Isra Mi'raj mendapatkan cahaya, artinya cahaya di bisa singgah di singgasana ilahi.
babarengan jeung Gusti Allah, tanda bareng jeung Gusti Allah dibere oleh-oleh. Urang ge lamun tah si mamana ditanyakeun ku pamajikan, mana oleh-olehna? Ye, tek asli berarti. Satu kali deui Ki Jamal mana oleh-oleh? Oleh-oleh malulu. Nu kamari gecan beak. Nanyakeun oleh-oleh malulu. Nyandung aing sia. Bau. Gagah amat teh segura. Oleh-oleh teh lainana tanda bahwa orang bener tas di ditu. Kangjeng diberi oleh-oleh salat. Sakumaha kangjeng diberi oleh-oleh salat, lain sembarangan salat, tapi ternyata cak Gusti Allah Muhammad bawa ieu oleh-oleh sampaikan ke umat anjeun. Ketika umat anjeun hayang kapanggih jeung kaula, ieu lah laksanakeun salat. Ketika orang sholat bisa kapanggih jeung Allah, nu mantak teu meunang barang dahar, teu meunang ngomong sembarangan, teu meunang gerak-gerak di luar aturan. Sebab naon? Urang keur kapanggih jeung Allah. Sok geura laksanakeun. Sholli Allahu akbar. Mulai karung aya. Insyaallah. Cak Allah sholat si kitu. Masa aya karung ayam? Allahu akbar. Jahe Cikupa. Ih, cak Gusti Allah nu bau di bawah salat. Nu bau mantep pun di imah. Allahu akbar. Citika dan lain-lain sebagainya. Lain salat cak Gusti Allah kos kitu. Aing moal manggihan. Nah, maka mulailah ulang isrokeun. Imam Ghazali dina Ihyana, Syekh Abdul Qadir dina Silul Asrarna, Syekh Maghribi dina Tukilanana, Abu Hasan Asyazili dina Manakibna nyaritakeun Isra umat Kangjeng mah ye awak urang zahir isrokeun geura ka jero kolbu, tinggalkeun awak isrokeun geura ka jero kolbu, sebab di kolbu cek Imam Ghazali aya Baitullah. Tawafkeun geura diri urang di Baitullah. Di Baitullah aya Allah. Bisa ngaisrokeun awak urang ka kolbu, ti kolbu urang tawaf, sebab di dinya aya Allah. Hadirkeun dengan cara tersendiri. Urang bakal kapanggih jeung Allah. Ya Karim, indah. Lamun tadi Habib Umar nyaritakeun kelazatan ibadah, lamun tadi Habib Umar nyaritakeun keindahan ibadah, hendak bisa lazat jeung indah kumaha lamun qalbuna encan akur jeung qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fa shalla. Bersihan heula. Bahagianya kesucian hati yang indah mengingat Allah dalam ibadah. Lamun hati nu suci inget ka Allah ge, tinggal orang introspeksi. Aing lobaan inget ka naon si ieu kolbu aing. Sok geura introspeksi urang. Masyaallah Karim. Mantap kula tadi beurang ngobrol jeung sababaraha tokoh pada mingguan. Nyaritakeun seputar gubernur-gubernur, nyaritakeun seputar menteri, nyaritakeun seputar presiden. Ujung-ujungna aya bahasa kieu, iya kiai. Mendingan juga kita cari presiden yang bisa syahadat, jangan asadu aja saja teh. Yang mantap asyhadu alla ilaha illallah. Kok presiden kita nggak bisa baca syahadat sih? Atuh sia nu milih tolol meureunna. Aing onam. Sia nu milih, sia nu nyawad. Di presiden orang acadu. Cenah aing cak sia. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketika pucuk umun hiber ke Mekah, babacaanana lain tadi, peureum ngahareup matahari diketigkeun cin salabin. Aya bahasa kadituna Ki Jamal nu bisaeun, aing mah teu bisa. Ki Jamal bisa nyana mah deket ka Baduy, nyana guguruna ka Baduy.
begitu keur hiber set cek Maulana Hasanuddin sial teh budak hiber langsung Maulana Hasanuddin maca bismillahirrahmanirrahim akbar la ilaha illallah jalil akbar kembali teruskan pokoknya hiber baheulanya saya kusia direkam pan ke bisnisnya ngawirid eta bae hiber set datang ke tengah-tengah ditoel Syekh Maulana Hasanuddin hei ngadu balap sih aja ngai batur mah balap teh di angkasa batur mah balap di luhur urang mah balap teh kan sakadar di sirkuit urang mah balap teh cross dan lain sebagainya Syekh Maulana Hasanuddin di luhur awas ya ayo barengan tetapi awas ya ngadu lamun sia mapatkeun babacaan anak sia menang aing eleh tapi lamun aing lu menang sia eleh oke sasalaman di luhur teh bajakeun ku Syekh Maulana Hasanuddin nu tadi babacaan anak bismillahirrahmanirrahim akbar la ilaha illallah jalil akbar ana teh ujung mal diteruskan baca ku dia teu bisa langsung turun ke handap tolong cakina tolong baca dibacakan ku jalan bin salabin tetep tolong gubrak kalau lamun ku Syekh Maulana Hasanuddin teu ditulungan koit di laut tapi Syekh Maulana Hasanuddin inget ka kangjeng teh rahmatan lil alamin turun Syekh Maulana Hasanuddin cekel lempang di luhur laut ora bisa baduy campur Jawa kieu tuh ya tungtun ku Syekh Maulana Hasanuddin napak sancang di luhur cai lempang di luhur cai Masya Allah wiridana nu tadi lamun dek ijazah siap sapi 2 moal maju para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah layakna dilanjutkan cerita Isra supaya mendapatkan cahaya tapi lain cahaya lampu urang tipoe hayang mendapatkan cahaya lampu mah gampang tinggal datang bae ka toko lampu dek meulin sabaraha watt gampang tetapi cahaya ieu adalah cahaya ilahi ketika urang geus mendapatkan cahaya ilahi hate urang aya mataan hate urang aya celian hate urang aya irungan hate urang aya sungutan tur ngabogaan jangjang ternyata hate bisa terbang melayang ke alamil malakut rabbil alamin para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah henteu kudu cerita-cerita anu jauh-jauh wali-wali nu aya di urang bae luar biasa timimiti kitu Madura, Jawa Timur, Jawa Tengah termasuk Jawa Barat, Banten hayang sakumaha dongeng tentang kekhawarikan tentang keanehan keanehan para aulia-aulia Allah nu jelas urang hayang kapanggih jeung Gusti Allah mi'raj laksanakeun salat sebab ieu merupakan oleh-oleh Kangjeng Nabi hasil mi'raj mukalamah jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala tinggal teangan ilmu salatna nu rapih aya henteu di SD belajar salat di SMP SMA belajar salat hanya di pondok pesantren hayang bisa salat bagus di pondok pesantren kade make pondok pesantren pondok doang Haji Pendi ti orok hirup di pondok can becus-becus datang ka kuari nah datang ka paehnya di pondok mah terus tah pondok pesantren tetapi pondok pesantren lagi nu bener-bener memahami tentang makna salat para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah lamun urang nyaritakeun tentang Isra ia adalah merupakan perjalanan di tengah malam yakni di kegelapan mata hati untuk mencari sinar ilahi tentu kudu aya anu ngabimbing henteu bisa sembarangan maka dibutuhkanlah seorang mursyid untuk membimbing ke arah cahaya supaya bisa mi'raj urang mi'raj lain berarti naik ke langit kahiji kadua katilu Allah lain di aras Allah lain di sidratil muntaha Allah di Al-Quran dijelaskan
wa huwa ma'akum aina ma kuntum, urang bareng jeung Allah, wa huwa aqrabu min hablil warid, Allah leuwih deukeut tibatan urat genggerong, wa fi anfusikum afala tubsirun, di diri urang coba perhatikeun aya Gusti Allahan, apakah maneh teu neuleuh mata hati anjeun kabeh. Maka mencari Allah lain kudu naik ka Sidratil Muntaha, tetapi naikkeun diri urang setelah ninggalkeun dunia jeung makhluk, insyaallah urang bisa mendapatkan cahaya. Ketika cahaya eta aya, nikmat kakarake lazat, iyalah qad aflaha man tazakka, bahagia jelema anu bisa ngajernihkeun ngamurnikeun hate. Tinggal kumaha tuh kiai carana, gampang eueuh sulit. Ya Habib Rozak Kekri mah geus bisa hibernya geus eta. Aya bangsa 5 meter malah. Aja nabrak tangkal kalapa. La iraha deui insyaallah urang teruskeun wiridan nu tadi. Saharunya aya nu kataekan. Minimal ulah waka urang berangkat ke Mekah, ka Banten ulah waka. Urang beberangkat tamun aya jahe jese. Masya Allah, muanya nu kolot indah. Cek nu kolot tadi aya kok kuari eueuh. Ka mananya? Teu kebal urang aya deui ka dieu. Set. Kuari aya deui jadina teh. Isuk kitu deui. Ke aya deui ke eueuh deui. Pamajikan ge moal nyangka wali ka eta salaki. Asana pemaksa laki aing jurig meureun. Asana aing kawali mah jauh. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mi'rajkeun diri urang ti jasad urang ka kolbu, isrokeun kitu diri urang ti jasad urang ka kolbu, mi'rajkeun kolbu urang ka ruh, bakal datang ka sirrun min asrarillah, didinyalah bakal mendapatkan kelazatan jeung keindahan. Saha contona? Loba di Indonesia mun dicontoh-contohkeun ngan jelema kos kitu makin luhur makin lalagaan, makin luhur makin teka tebak, bahkan loba kaciri-kaciri du salah. Urang lamun nyaritakeun keluhuran Habib Lutfi luar biasa, tetapi kadang-kadang Habib Lutfi nyanyi tapi beda jeung ieu nyanyina lain deui. Ieu mah nyanyina ka ditu arahna, ieu mah ka dieu arahna. Habib Lutfi nyanyi, Gus Dur sok nyanyi, mentek ulah kaget lamun kula penting nyanyi. Ulah kaget, boga kula ke nyanyian. Sebab seorang mursyid itu harus lengkap, paham tentang lagu-lagu, paham tentang syair-syair. Urang diserang ku Amerika, urang ye kuari diserang ku Amerika, enggak bogaan fisik doang, ruhani negering. Moal kuat perang kajen ku kumaha. Moal kuat perang, emang perang ku senjata aja lain. Perang mah cek Kanjeng Nabi teh kudu ku keyakinan jeung keimanan, keimanan jeung keyakinan kakarak perang ngalawan kafir siap. Urang kuari mah ye mun ngalawan kafir teu kuat. Moal kuat lantaran ruhanina, kanyahoan ruhanina kurang balener lantaran saeutikna nu masantren. Di Indonesia kuari santri lamun dihitung santri salapi ngan seukur 9 juta. Sa Indonesia santri salapi numurni 9 juta. Sedangkan rakyat Indonesia aya sekian ratus juta. Teu aya 1% acan. Tina 250 juta bae heulanan kuari ngan seukur 9 juta sabaraha persen? Sabaraha persen? Tuh kan eta nu 9 juta santri teh nu ngaji setengah 9 juta setengah taruhlah 5 juta nu ngaji 4 juta teu ngan di pondok doang. Haju nu ngaji taruhlah merenana nu 3 juta bisa, anu 2 juta teu. Nu 3 juta bisa ngaji, nu ngamalkeun bagi 2 1,5 juta.
1,5 juta nu ngamalkeun alhamdulillah aya sanggeus jadi kiai boga santri loba aya DPR asup kadinya aya bupati asup kadinya DPR asup ka kiai bupati asup ka kiai camat asup ka kiai gubernur asup ka kiai eta teh hama wereng kiai kaasupan ku hama ulah bangga kiai deket jeung bupati ulah bangga kiai deket jeung gubernur muncan bisa eta teh ternyata horenganan penyakit nu obatna. Nah, ya santri nu 1,5 juta nu jadi kiai kuari naik panggung hidup rahmat kankernya eta kiai. Jadi tinggal kuari 500 kiai sa Indonesia 500 kiai. Moal kabetrak kuari lamun perang. Moal kabetrak. Nah, gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dengan 2 kekuatan fisik jeung ruhani insyaallah urang bisa wauh jeung Allah dituduhkeun ku Kangjeng Nabi urang nu dilanjutkeun ku para sahabat diteruskan ku para tabi'in atba tabi'in para aulia-aulia Allah kabelah dieuna ku para kiai-kiai nu geus wauh jeung Allah subhanahu wa ta'ala nu nuduhkeun ka Allah mah kudu jelema nu geus wauh ka Allah moal anggeus nuduhkeun politik jelema teu apal politik moal beres jelema nungtun ekonomi lamun nyanana teu jauh ka ekonomi mual beres jelema nyaritakeun budaya mun jelemana henteu apal budaya mual nyaho jelema nungtun ka Allah mual bisa mun encan nyaho ka Allah kuari urang neangan penuntun nu nyaho ka Allah hese gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ketika boga ruh kemudian ruh urang teu diurus sanajan awak kurang sehat sanajan awak kurang seterek ketika ruh urang teu diurus ketika ruh urang teu cager maka naon hartina ieu boga awak sehat lantaran ruhanina gering kanyahoan ruhanina gering kumaha kiai kanyahoan ki ruhanina gering mah kieu dahar mah gembul nginum mah loba nonton TV ti isuk datang ka zohor kuateun tapi ketika aya pengajian heuae bae ieu rohani negering ketika aya suara azan lain gegeraan ka masjid ieu rohani gering ketika aya siraman-siraman rohani nyana henteu naon kitu ngaranna mencerna ieu rohani gering lamun ibu boga salakina gagah fisikna bagus tapi ruhani na ieu teu cager ketika ibu dikekepan ku salaki salakina tilok salat eta berarti ibu dikekepan ku nu boga ruhani na edan lamun ibu boga salaki teu salat eta rohna edan sebenarnya sarua salaki mun boga pemajikan teu salat eta ge sarua rohna edan jadi lamun pada teu salat nu edan jeung nu edan sedeng tong kos kitu mah oh masalah nu edan jeung nu edan kula tadi salat maghrib rencanana di dieu lantaran aya tamu heula akhirna 5:30 berangkat salat di Al Amjad perkiraan kula di Al Amjad salat pasti rame hiji masjidna agreng 2 di kota begitu datang kadinya langsung sawara wurudu langsung kula naik ka luhur imamna suarana bagus wawuh kula ge imamna makmumna dihitung aya 6 salat maghrib tadi di Al Amjad 6 imam makmumna 6 jeung imam 7 Masya Allah tuh nyampe 10 aja ya Allah ya Rabbi da berarti kan gering eta ruhanina lamun urang carita awak supaya sehat gampang awak supaya sehat
aya dokterna nyaritakeun tentang vitamin, tentang obat dan lain sebagainya. 4 sehat 5 sempurna geus teu aneh deui. Tapi ketika ruhani urang nu gering, ieu kudu ka mana ieu? Awak urang di mana-mana sehat, ngadahar naon bae geungeunna. Ngadahar jeruk karasa mun amis-amis mun hasem-hasem. Ngadahar apel karasa mun amis-amis mun hasem-hasem. Ngadahar sayur dan lain sebagainya sehat karasa ngeunah jeung teu ngeunahna. Ruhani urang ge ruhani urang. Makananana ieu adalah salat, makananana zikir, makananana tasbih, makananana tahlil. Nah, ketika awak urang diajak salat teu daek, diajak maca Quran teu daek, diajak zikir teu daek, berarti ieu ruh gering. Eta ruh teh gering, geus teu kudu nyaritakeun ka saha bae mah ka urang bae heulanan. Hei awak, sia si ieu saminggu samingguna ieu sabaraha juz sabenerna ieu sia kabeuki sia. Tanya roh urang. Sajuz apakah 2 juz saminggu? Tanya. Roh. Ari sia beuki henteu si maca Quran? Henteu. Maca tasbih? Henteu. Zikir? Malah ulama mun zikir puyeng jagjana. Iya berarti roh teh gering. Ahli-ahli Allah kan bakal nyaho. Sakumaha dokter nyahoeun ka jelema. Ieu teh sabenerna mah influenza. Ieu teh gering teh darah tinggi. Ieu teh gering teh kencing manis. Ieu teh gering teh nyahoeun dokter fisik teh. Sarua dokter ruhani ge nyahoeun kana ruh-ruh anu garering nu araredan. Bisa nebak sebenarnya nama misalnya kiai eta si kapolsek rohna edan apa henteu kukula ditelau katebak kukula bae DPR misalnya eta rohna sebenarnya edan gering apakah nyana sehat nyaho kula mah bener kula mah wajon ngomong dalil ka kaler ka kidul ka wetan ka kulon atuh dokter teh nyahoeun ieu gering ieu sehat ieu gering ieu sehat atuh kiai ge nyahoeun ieu mah kiai gering ieu mah kiai sehat atuh nyaho sanajan di kopeahan, di udeng-udengan, gering mah gering bae. Aduh cenah kiai ulah sok kitu, aing mah deuk kitu bae aja. Gering. Masya Allah. Lantaran iya bupati bege bupati datang ka kiai lain rek ngaji. Gubernur datang ka kiai lain rek ngaji, camat datang ka kiai lain rek ngaji. Ndek ngajakan kiai diajak ka lembahnya anak kiai dek diajak ka urusannya anak nu mantak moal bener-bener pemerintah mantak kurang mawani di Tangerang teh lamun aya pejabat teu ngaji kukula mah ka dieu sia ieu sia datang ka aing teh aing diajak ka siapa sia ndek ka aing ayo gerang kurang mawani lamun aing dek diajak ka sia sabaraha duit sia ndek merena ka aing. Tuh, tungtungna mah akur bejeng urang dieu. Lamun teu wani kitu mal beres-beres. Nu mantak alhamdulillah PNS Tangerang mah ngaraji, camat nu ngaraji lain saeutik, lurah ngaraji lain saeutik. Alhamdulillah Jakarta ngaraji lain saeutik. Cuman DPR Bogor doang nu teu deuk ngaji goblok. Kaditu ai di dieu mah ngaji ai di dieu mah. Nementak bupatina ka kula mah sieun di Tangerang. Sebab kula mah carekan bae. Bupati los. Namun dek gelut-gelut tapi duaan. Bawa budak mah nya mah gelut keur carita yuk urang babarengan. Ja DPR ge engke mah pae. Ja bupati ge engke mah maot. Ja gubernur engke mah modal. Presiden mah geus lain modal rekoit. Kiai sarua koit besi aing ditangkap sia ka presiden koit kiai ge koit goblok sarua pada paeh koit. Nah ketika paeh awas awak nu ieu roh nu ieu nu bakal berhadapan jeung Gusti Allah bakal ditanya sabaraha umur maneh di dunia ku aing dibere cek Gusti Allah digunakeun naon umur sia digunakeun naon mata sia ceuli sia irung sia sunggut sia beteng sia suku sia jeung leungeun sia
dek lompat ka mana ketika orang diadili ke hisab garana di harapan Allah. Dasar tuh ulah sok mangpang meungpeung. Nah nu mantak ieu urang gunakeun fasilitas nu aya nu dibikeun ku Gusti Allah. Urang dibere ilmu pake ibadah ka Gusti Allah. Urang dibere wawasan urang pake ka Allah. Urang dibere jabatan pake ka Allah. Urang dibere harta urang pake ka Allah. Mantak naon? Jasa ruwa atuh bakal paeh berhadapan jeung Allah. Mantak wali Allah mah engke berhadapan jeung Allah isin amat maning kuari urang bisakeun berhadapan jeung Allah. Waliullah mah kitu diuli kumaha ieu sangkan ke di hareupeun Allah teh aman. Kuari bae urang cari aman. Menghindar heula ti makhluk dengan modal ilmu, menghindar heula tina dunia. Lantaran deka Allah ketika orang menghindar ti makhluk jeung dunia hiji bae nu ditingali Allah ketika geus datang ka Allah bakal seuri sorangan bakal indah hirup. Baheula keur zaman Gus Dur kuari zaman Habib Lutfi Habib Ja'far urang mun ngobrol jeung Habib Lutfi kuari ti mimiti ka harti datang ka teu pati ka harti datang ka teu ka harti ge ka dituna. Sering datang ke Cilongok ngobrol. Ieu ge marilu tajung nu karya ieu marilu cenah ge ngobrol. Bangsa setengah jam mah masih ka harti keneh ilu seuring cenah ge hahaha. Naik bae bangsa geus sajam. Nyana geus kikieuan we isi naon nu diobrolkeun cenah ku kiai. Nyana geus heuai deui. Kiai ongko heuai bae tolol. Terus naik asal geus sajam setengah 2 jam we geus kararieu bae. Terus si naon diobrolkeun. Teka arti. Geus beres teh geus balik ka Habib Lutfi biasa jam 3:30 balik lah. Naranya ka kula, Kiai. Ai tadi si obrolan anak ka harti. Ai geus saruan henteu. Resep doang resep. Lamun nyaritakeun ayat timimiti di nahuan di bilagahan datang ke rahasia datang ke lumpat rahasia tak bleh masya Allah otak dibere kos kitu ku Gusti Allah ya Allah ya Rabb baheula keur jeung Gus Dur ketika ngabahas tentang ayat nyana jago jasa tak plek ya Allah ya Rabb kitulah ahli-ahli Allah. Nah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ialah awak urang nu ku Gusti Allah dibere anugerah seperti kieu contona ruhani teu kadeuleu ai lain ku ahli nama tapi urang bersyukur roh urang wauheun jeung Allah lantaran urang maca 2 kalimat syahadat maca kalimatun thayyibah la ilaha illallah cukup sakitu ge ku maca syahadat maca la ilaha illallah paeh sorga beuh mantep biasa teu kudu salat cenah kiai dek salat teh henteu pokona asal maca la ilaha illallah sorga buah tuh kos kitu mah cenah teu kudu salat atuh lolos aing mah teu ditahan salat nu penting mah asal maca la ilaha illallah ka sorga sakitu bae engke cenah eta di akhirat aku mah itu urusan di akhirat aku mah sia jata bae aturan-aturan anak. Nah, urang kuari dibere ilmu ku Gusti Allah macem-macem nu aya di otak urang. Ketika urang neuleuh lapangan lega kemudian aya gawangan ilmu urang nanya ka urang cak urang teh ieu eta si paranti naon mun urang neuleuh lapangan aya gawangan ditanya ku urang ari eta tempat paranti naon jawab pasti paranti maca sholawat tuh seuri berarti pinter kan lain paranti main bola ketika urang berangkat deui ningali euy kantor balai desa wah iya di dieulah berarti aya lurah di dieulah aya RW aya RT tempatna di dinya ieu
kantor balai desa. Bertanya-tanya kan di otak orang, aya teh sih tempat naon sih kantor balai desa? Oh, paranti maca Quran. Gideg lain berarti kan. Paranti ngurusan SPPT. Lompat deui urang ka kota, ka Bogor. Aya di kantor DPR. Wih. Bertanya-tanya di benak hati orang, aya eta kantor DPR teh paranti naon eta? Beuh paranti zikir. Caka teh urang lain. Paranti naon? Ngurusan rakyat. Maksudna ngurusan rakyat geus ulah diteruskeun sia nu nyaho. Otak urang teh leumpang. Ketika leumpang deui ningali aya bangunan di dinyana majelis taklim. Oh, iyalah tempat paranti main gapleh ya. Lain. Otak urang jalan leumpang. Lain paranti ngaji. Liwat deui ka ditu. Wow. Kapolsek. Kapolsek mah. Iyalah tempat polisi di jerona setan jeung jurig belum. Ditangkepan kan kunyana, ya jurig tangkap, setan tangkap, asupkeun ka dinya. Penting nyana mah kuat. Berhadapan jeung setan jeung jurig, sebab nyanana pernah jadi setan. Mata kuat nyana mah tuh. Oh, salah. Itu urang teh lewat polsek. Nyaho urang. Nah, ketika orang lewat ningali bangunan seperti ieu, benak hati orang bertanya-tanya, aya eta si bangunan naon? Oh, masjid. Tanya deui, paranti naon sih eta masjid? Wallahu alam, goblok sia. Teu nyaho ka masjid. Tanya, otak urang teh tanya, aya teh bangunan naon? Masjid. Paranti naon? Bejana mah paranti salat, bejana. Kunaon emang nu mentak bejana? Aing can pernah kadinya. Jadi setiap neuleuh naon bae leumpang otak urang. Nu mantak lamun di nagara ieu teu rapi-rapi bodoh. Lantaran otak urang leumpang. Setiap neuleuh naon bae ge leumpang. Neuleuh ieu ieu naon peruntukanna naon? Ieu naon peruntukanna naon? Ieu naon peruntukanna naon? Atuh leumpang. Nu mantak urang dititah tafakur ge. Dina ilmu thariqah teh aya khidmat, aya tafakur, aya zikir, aya muraqabah, aya muhasabah. Eta teh jang minterkeun diri supaya wauh jeung Allah. Urang teh bakal pinter geura ge. Ku tafakur, ku mikir bae heula bakal pinter. Nah, ketika urang ningali sosok ieu bangunan, oh ieu masjid. Paranti naon? Paranti ibadah ka Gusti Allah. Wudi'a lis-shalat, khususna diperuntukkan jang salat. Ieu masjid. Nu mantak lain sambarangan ieu masjid teh. Lantaran cek Kangjeng Nabi basyiril masyaina. Bubunga cek Kangjeng Nabi, cek Gusti Allah Muhammad, jelema-jelema anu laleumpang, leumpang ka mana? Ilal masajid. Bubungah naon? Bubunga ilan nuritam, cahaya nu sampurna. Naon sih cahaya nu sampurna? Jannah, surga. Jelema nu leumpang ka masjid, bubungah ku anjeun Muhammad, eta jelema bakal menang surga. Masya Allah. Sebab jelema pan beda motifna. Sia deuk ka mana sih ayeuna ieu sia leumpang ieu bangunna? Deuk ka kantor desa, moal jauh urusanana, ti urusan kos kitu pertanahan. Sia deuk ka mana ieu bangunna gegeuraan we. Anak aing ditangkep di polsek ieu. Urusanana kan urusan kos karitu bae, narkoba. Sia deuk ka mana ieu bangun rapi amat? Deuk ka masjid, lain deui pan. Berarti kan deuk ibadah ka Gusti Allah. Sanajan sawaktu-waktu mah aya nu lain ibadah, nek nyokot sendal doang masalah geus lah. Tuh. Ya, cek Kangjeng Nabi bungahkeun geura jelema anu leumpang ka masjid mah bakal dibere sorga. Ya Allah ya Rabb. Nu mantak sim kuring mikir bae ieu sebenarnya kurang sehat, tapi ieu hiji hayang kapanggih jeung Adi di dieu nomor kedua
hayang kapanggih silaturahmi jeung urang dieu nomor katiluna ieu urusanana masjid. Masya Allah, begitu datang ke dieu ningali masjid agrengna luar biasa, bunga hate. Ketika orang ningali di Tangerang aya di nu make kubah, di luhurna aya saliban, gereja atau mah. Orang ningali deui di Tangerang ke belah itu ke barat aya bangunan nu gede ngan burung marakbak, Masya Allah, kelenteng tah mah. Orenganan di Indonesia teh kompetisi, aya nu ngabangun gereja teu eureun-eureun, aya nu ngabangun kuil teu eureun-eureun, aya nu ngabangun kitu kelenteng teu eureun-eureun, aya nu ngabangun masjid teu eureun-eureun. Atuh nu ngabangun gereja moal umat Islam, nu ngabangun kuil moal umat Islam, pasti umatna masing-masing. Nu ngabangun masjid dia moal orang Kristen, nu ngabangun masjid pasti umat Islam. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Moal orang Kristen lu ngabangun masjid mah pasti jelema nu iman ka Allah, nu iman ka yaumil akhir. Wa aqamas shalah jeung nu ngadirikeun shalah, wa ataz zakah. Iyalah jelema asal daek ngabangun masjid berarti deuk nembongkeun iman nu aya di dadana. Sebab cek Kangjeng Nabi, al masajidu buyutullah, masjid adalah imah Allah. Tudi'u li ahli sama, caang jang ahli langit. Kama tudi'u sakumaha caangna nujumus sama li ahli ardi. Lamun malaikat nu aya di alam malakut di luhur ningali kahandap kieu loba nu cararaang eta teh masjid-masjid jeung musola-musola. Sakumaha urang lamun urang ahli bumi ningali ka langit, begitu ningali ka langit loba bintang-bintang, urang ningali ka langit loba nu caraang di luhur langit bintang-bintang, malaikat neuleuh ka handap loba nu caang ieu adalah masjid-masjid. Malaikat turun neuleuh cacaang ka masjid, plek culek-culek malaikat, mana imamna ya di deuleuh mana muadzina cek malaikat, di deuleuh mana makmumna. Malaikat turun di luhur, ya Allah, cek Kangjeng Nabi, tudi'u li ahli sama, ieu masjid teh nyaangan ka ahli langit, turunnya na. Mentak ulah kaget lamun urang salat sorangan di masjid jam 1 jam 2 di dieu salat sorangan sholli Allahu akbar engke aya nu ditukangan urang nyana milu Allahu akbar ulah kaget eta teh malaikat milu jeung urang Allahu akbar nyana ge Allahu akbar urang geus rada empot-empotan. Isi malaikat apa nu tadi disolateun teh ye. Rempan ye. Kapolsek Onam nya nama lamun aya nu salat nya keur salat penting sorangan Allahu akbar. Allahu akbar. Sami Allah, milu di tukang sami Allah gua tembak lo. Emang setan bisa ditembak ya moal. Cek setan gua kentutin lo. Asal kapolsek elek ku setan. Masjid tempat malaikat turun, malaikat mentak loba nu teu kuateun, ulah-ulah bangsa orang kampung, ulah-ulah bangsa santri, ulah-ulah ustad kiai salat sorangan jam 2 poekan di dieu, poekan masjidna poekan salat kiai mah kiai udang-udang nu gede geus, udang-udangna sagede roda Vespa. Salat sorangan, sholli sunat tahajud, Allahu akbar. Aya itu, Allahu akbar. Dak milu bae na teh. Kiai teh. Allahu akbar. Iya, Allah. Amin Allah. Kiai kajian kuku mage moal khusyuk. Dek ceuli datang ka khusyuk.
nyaho datang nyaho moal ka assalamualaikum. Kunaon eta nu mantak sieun lantaran teu senyawa. Itu mah malaikat makhluk nu halus, makhluk nu lembut, latif, makhluk anu suci nya nama teu pernah maksiat. Urang mah makhluk nu kasar, makhluk anu urang mah murokab, makhluk anu bungkeleukan. Bari jeung urang mah loba maksiat. Ketika urang nu loba maksiat dibarengan dibaturan ku malaikat nu tilok pernah maksiat, mal kuat urang. Mal kuat kajen kumaha ge. Tapi ketika urang nanggeus teu maksiat, Kangjeng Nabi jol malaikat Jibril wawuheun, Kangjeng Nabi Musa jol malaikat Jibril wawuheun, Kangjeng Nabi Isa jol malaikat Jibril wawuheun. Kitu kene urang lamun geus wawuh jeung Allah jeung malaikat wawuh datang malaikat atuh teu sieun teu naon. Sakumaha dukun lantaran jana babarengan jeung jin, malah jin diondang pan ku nyana. Aya kuari mana kana ieu? Lantaran senyawa jeung jin teu sieun ka jin. Nah, urang lamun geus jadi hamba Allah moal sieun sebab geus biasa bahkan urang dibaturan dibarengan ku malaikat. Nah, hayang datang ka kos kitu kumaha si Kiai? Tenang. Ieu heulanan, ieu teh bentuk bangunan masjid. Jang paranti ibadah ka Gusti Allah, khusus jang ibadah. Nu mantap aya aturan-aturanana di masjid mah. Nu head teu meunang asup ka masjid. Anu boga hadas gede teu meunang asup ka masjid. Caritaan dunia teu meunang dibawa ka masjid. Lamun dibawa ka masjid dilaknat ku Gusti Allah. Sucikeun masjid mah. Mentek beda masjid sok kaambe ku ahli Allah mah. Ya masjid bagus nama tapi ya rada bau pamarentah ya masjid. Aya duit pajegan ya masjid. Bangun haridang gajeun kaambe bae teh ku ahli Allah. Aya masjid murni ti masyarakat saaya-aya. Tiis masjid teh tentrem. Tapi lamun aya sumbangan ti pamarentah teh nyaritakeun haram jeung teu haramna asal katarajangan duit pamarentah bae masjid mah hareudang. Hareudang dipakena teh endekna heuai bae. Neangan juru masjid bae atawa tihang ye. Eta masjid teu beres eta. Atuh ai kitu mah cenah kiai pangnebakeun bae, ieu kira-kira na kaambeun teu itu mah rahasia. Engke bae kula bebejana ka adik kula bae di itu imah. Nanti cenah kuari bae hayang nyaho ieu apakah aya eueuh duit pamarentahan kaambeun teu ku kiai. Teu jak kaambeun jasa ku aing mah. Jak kaambeun. Emang teu kaambeun tuh kaambeun. Ya Allah, ya Rabbi. Nah, sedengkeun ieu kapal. Ieu masjid bakal jadi kapal jaga di akhirat. Ketika urang dieu engke digiring di mahsyar, saenggeusna digiring ditimbang amal, nu amalna bagus mah langsung sorga. Nu amalna kurang bagus ye cicing heula di sisi neraka. Saenggeusna cicing di sisi neraka, malaikat nanya, "Hei, urang mana ieu?" Si Lejet. Pimpinan saha? Ni Ilyas. Haji Iim Imadudin adik kula. Cek malaikat dia kamarana cicing di dia lain ka neraka bae. Embung panas. Atuh geura ka sorga. Teu kadeuleu jembatanna. Atuh sia da kamarana ieu. Nyaho ka mana meureun. Tidinya aya kapal ngung. Nah, masjid ternyata bakal jadi kapal. Aya merekna dirinya kapal naon ieu ngaranna? Al-Hijriyah. Wow, kapal Al-Hijriyah Cilejet. Jelema aya di panitiana. Tenang heula. Teu bisa sembarangan asup. Anu gede. Naon kitu nganyumbangna ti heula. Bangsa nu 100 juta, 50 juta ti heula.
rombongan 10 juta masuk. Sada pinuh ta masjid. Rombongan 5 juta. Rombongan 1 juta. Aya ditungtung. Rombongan anu 500 nangkel. Teu bisa asup ka jero teu bisa tuh. Ya geus aya pan karcis-karcisna. Mulai dek diberangkatkeun ieu ku panitia tinggal nu nangkel bae aing mah duh jaknya aya teu milu aing butuh aing milu ieu pan suku ka handap. Panas. Teu meunang naik cenah teu meunang. Geus sakitu ayana. Berangkat. Masya Allah indah jasa horenganan. Ieu teh bakal jadi kapal. Pas tengah-tengah neraka bocor. Bocor. Kapal bocor. Anu di tengah wae panas. Kunaon bocor. Bocor kapal bocor. Wah, ngarangtung atuh kabeh lantaran bocor atuh. Biasa teu ada ka luhur. Cak panitia, kok bisa bocor kieu? Naon ya? Coba. Malaikat datang. Ya kunaon ieu jadi bocor? Diambean ku malaikat. Duit bupati. Bocor. Masjid sakieu bagus dan ke bocor. Ya Allah ya Rabbi. Datang mah datang ka ditungan harideung. Gusti Allah lagu. Nah iya urang lamun nyaritakeun padu jadi masjid teh gampang. Padu indah hagreng gampang, tetapi nilai ruhanina. Lamun manusia aya jasadan, aya fisik, aya ruhanian. Buah ge. Urang mun nyaritakeun buah nu mantak urang titah ngadahar buah lantaran aya ruhanina di dinya teh. Aya enzim nu aya terkandung di buah. Ketika ku urang didahar enzim eta lah anu bakal jadi nyehatkeun gawak urang teu kadeuleu tah mah ruhanina teh tegarana. Masjid ge sakadar jadi mah gampang bae, proposal terus bae diaben-abenkeun, tetapi ruhanina masyaallah. Lamun baheula zaman almarhum abah kula aya tamu ti seberang ti Aceh, tamu terus ka Merak, ti Merak langsung ti mana ka Merak, ti ditu heula ti Bakauni ka Merak, ti Merak nyana deuk leumpang ka Cilongo ka abah. Leumpang, begitu leumpang deuk salat ti Merak keneh deuk salat, masyaallah ku Gusti dibukakeun hijab. Asalnya ka masjid sakitu agrengna, masjid kadeleuna loba kotoran tai. Teu jadinya. Berangkat deui aya mushola bagus. Begitu asup ka mushola pinuh ku tai. Terus bae leumpangnya neangan mushola atau masjid anu suci, anu bersih teu aya. Ayalah nyempil di Serang. Aya masjid mushola nyempil jore. Begitu asup tah eta mah teu katingali kokotor, didinya lah salatnya. Didinya langsung leumpang deui ti Serang, terus menuju Cikande, kitu bae. Asal deuk salat ka masjid ka mushola selalu ditembongkeun ku Gusti Allah kotoran-kotoran. Datanglah ka Tangerang, datanglah ka almarhum abah kula. Nyana nyaritakeun sepanjang Merak, Tangerang, Serang, Tangerang seperti kitulah. Eta keur zaman harita, wallahu alam mun zaman ayeuna. Aambean ahli Allah geus lain, dedengan ahli Allah mah geus lain. Kuari mah paronjang-ronjang ancul-anculan hanya sekedar zahir jeung zahir bae. Ieulah tepati urusan ruhani. Lamun kiai ngurusan zahir jeung batin, lamun ustad ngurusan zahir jeung batin, lamun lurah ngurusan zahir jeung batin, lamun pemerintah ngurusan zahir jeung batin. Jadi titah kapan urang sebagai ulama jeung umaro titah berdampingan lantaran dua simpani eta, beres dua eta, beres umat, teu beres nu dua eta, moal ecreg umat. Di titah urang teh babarengan asal sahiji haluan ka Allah. Nu ngatur negara acak-acakan, nu ngatur agama moal beres. Jang pengaturan agama kiai, jang pengaturan agama politikus.
babarengan politikus jeung kiai nu tujuan anak dek ngarapihan bangsa negara jeung agama rapi atuh kajian kumaha ge gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah naiyalah masjid buyutullah imah Allah nu dina Al-Qur'an dijelaskeun fi buyutillah fi buyutin adzinallah an turfa'a wa yuzkaru fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al qulub wal absar wallahu alam bimuradi fi buyutin di bangunan adzinallah nu Allah ngirinan an turfa'a wa yuzkaru fiha ismuhu titah diagungkeun dimuliakeun jeung disebut-sebut ngaran Allah. Allah teh nyebutkeun hiji bangunan nu silahkeun asma kaula disebut asma kaula ditutur agungkeun bangunan eta mulyakeun bangunan eta jang paranti nyebut asma kaula jang paranti nutur kaula naon eta teh masjid yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal silakan sucikeun Allah di masjid dek isuk dek sore terus teh aya eureun-eureunna paranti nyucikeun Gusti Allah ialah masjid urang beda wiridan di imah salat urang di imah sholli sunatul hajat Allahu akbar beres ngawirid urang A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idz qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aytu 'ashara kawkaban wasyamsa wal qamara li sajidin baca 75 tiupkeun ke arah sarwiti fuh urang ngawiri di imah angel kadi ijabah coba di masjid sholli Allahu akbar beres A'udzubillahi minasyaitonir rajim inni ra'aytu idz qala Yusuf li abihi ya abati nu kuduna 7 poe sarwiti kakarak daekeun 3 poe geus edan di masjid barahin deh. Mata ku iri di masjid. Dek jadi dek enten di masjid mah. Di masjid. Fi buyutin adzinallah an turfa wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Saha teh anu kos kitu teh rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un. Jelema-jelema anu teu disibukeun ku perdagangan, nu teu disibukeun ku jual beli. Sanajan keur dagang, sanajan keur jual beli, sanajan keur tani, sanajan keur di kantor, ketika ajakan Allah datang, ninggalkeun daganganna, ninggalkeun sawah, ninggalkeun kantor. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Kunaon sih make kos kitu? Keur di sawah ngadenge suara azan. Padahal keur macul ngadenge Allahu akbar cak petani pacul hampuranya maneh dek disimpen heula di galeng titip ulah ka mana manehnya cak pacul aing mah ka mana cicing cak pacul dek ka mana salat polisi di kantor Allahu akbar periwit ditendang hampura heula periwit cak periwet dek mana panggilan Allah leuwih mulia batan maneh mangga tuh kan di DPR Allahu akbar tinggalkeun kantor dek mana cak kursi teh keluar dek naon dahar beda DPR mah lain ka masjid atuh beres di DPR ya Allah ya Rabb Gusti Allah doa agung iya masjid rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Kunaon sih make jeung kedak amat ka masjid komo ustad mah santri kiai asal adzan masjid sebab kadengena suara muadzin Ki Zaid misalnya azan Allahu akbar kadengena mah suara Zaid padahal utusan Allah ajakan Allah lain Zaid anu di deuleu Allah mah Masya Allah karim ke masjid sholat nah rijalul la tulhihim tijaratun tesibu ku dagang
sibukku jual beli, sibukku tani, sibukku bisnis, sibukku kantor, berbagai aktivitas tinggalkan. Kunaon emang? Ya khafuna yauman, sieun kahiji poe nu mana? Poe anu tataqallabu fihil qulub wal absar, anu bakal goncang hate jeung mata. Neuleuh naon? Neuleuh pandangan neraka. Rempan jasa lamun urang ningali engke jaga poe yauman tataqallabu fihil qulub wal absar. Nu mantak ahli Allah mah cepat ka masjid lantaran ingat ka yauman tataqallabu fihil qulub wal absar, neraka kiamat. Nu mantak para pejabat urang lamun di Jakarta ningali indah jasa ketika datang waktu salat nyana teh mukaan sapatuna. Kula sering sholat di Tangerang, polisi dibuka sapatuna. Kula kieu bae di sisi. Cek kula teh kiai mah teu kudu muka sendal jeung kudu make sapatu jeung make sendal babarieu. Kiih jatuh make calana tinggal wear doang panjang. Babari kan. Eta mun deuk kiih deuk naon ge kitu bae meureun. Maksudna tinggal nyingsatkeun bae. Tapi lamun neuleuk polisi abri bangga kula mah. Datang ke masjid asal-asal buka, masya Allah. Ieu lamun eueuh imanan nya moal daek ka masjid, aya imanan. Sanajan di dieuna aya balokan, aya bintangan, tapi tetep bae awak sakadar awak lah dek disujudkeun ka Gusti Allah. Pan hebat. Nah, ieu lah istimewa jasa. Istimewa jasa. Kunaon eta? Eta polisi nu daek salat inget ka yauman tataqallabu fihil qulub. Eta abri nu daek salat inget ka yauman tataqallabu fihil qulub. Eta pedagang nu daek salat inget ka yauman tataqallabu fihil qulub wal absar. Ngeri engke jaga naon hartina ieu jabatan, naon hartina ieu kakayaan, naon hartina ieu kemuliaan, lamun ke di akhirat ngan sakadar jadi baleum neraka. Tinggalkeun salat. Masya Allah, indah jasa. Tinggal orang ngaba bener sholat nu rapi. Jangan ngaba bener sholat mal aya di SD. Pernah di SD di Pagahan sholat nu rapi. Di SMP beuki SMK beuki tawuran ka belah ditu. SMA mal aya sugan di Trisakti aya ngaberesan sholat. Di UGM sugan ngaberesan sholat mal aya. Di UIN atuh guruna ge guruna teu barisan sholat. Maksudna sholat nu asli anu tanha anil fahsya'i wal munkar sekedar kukek mah ambal aya sholat lebih. Nah, makana belajarlah sholat nu rapi. Di mana belajar sholat nu rapi? Eueuh deui di pondok pesantren. Matak lamun jelema geus mondok geus sorga we tah geus. Sorga tah mah. Sia di mana ya kuari belajar pondok mana? Pondok pesantren modern apa salap? Ieu budak mun hayang nyaho ibu-ibu jeung bapak-bapak ka penghuni sorga eta budak santri. Eta budak santri teh penghuni sorga. Eta mun hayang nyaho mun hayang penghuni neraka eta. Nu teu salat. Tuh ieu kuat ngabeberes salat. Dimimiti nyaritakeun caina, kemudian syaratna jeung rukunna, kemudian kabelah dituna terus dirapi datang ka indah. Nu mantap kaya jelema seorang sufi dahar nginum dahar nginum kuari geus eueuh jang dahar. Aya ge hiji-hijina baju dijual kunyana. Saenggeus dijual ayalah nu meuli. Alhamdulillah pakai dahar duit. Ai isukna datang nu meulina nganterkeun baju. Cekna Pak Kiai, kula kamari meuli baju ti Pak Kiai, mohon. Ieu mah dianterkeun deui. Emang kunaon? Lantaran ieu baju bolong cekna mentek kula mah teu narima. Ceurik tak Kiai. Ceurik lain lalagaan. Datang ke teu bisa diparepe, ceurik teh ceurik we. Datang ke tanu meuli Kiai hampura, ieu mah dianterkeun bae tapi duit mah teu kudu dibalikeun. Buki ceurik bae. Cih pan Kiai kudu kumaha ieu? Ceurik.
Kiai hampura ieu mah baju mah cokot bae ku kiai duit nama kajian teu kudu dibalikeun beuki ceurik bae ditungguan guna nangis aya sajamna kakara kreda kiai hampura ieu mah baju lantaran teu kapake ku kula dibalikeun deui ka kiai duitna teu kudu dipulangkeun geus bae ridho ceurik deui kiai pan ceurik bae iki ceurik bae ditanya kiai nu mantak ceurik kunaon sih lain yang cerikan baju mah dibalikeun deui ka Abah Haji ka dieu dibayar deui insyaallah aya keur diridokeun we masalah tapi lain eta naon tuh kiai anu jadi masalah teh ieu urang lamun di akhirat beramal diangsongkeun ka Gusti Allah ku Gusti Allah dibalikeun ka urang teu ditarima percis kos kieu sedih jasa baju bae ge baju geus dibeuli dibalikeun deui sakieu sedihna kumaha engke lamun di akhirat amal-amal urang salat urang puasa urang zakat urang ngabakti dan lain sebagainya diangsongkeun ka Gusti Allah cak Gusti Allah ieu mah aya cela aya aib nu kos kieu mah aing teu narima los dan sia teu kumaha coba teu pernah mikir urang datang ka dinya amal urang teh mun dibalikeun deui lantaran cela pikumahaeun nah kos kitulah ahli Allah mah ceurik teh lain alegan ceurik masyaallah kari kos kula nu sok dirongengkeun ku kula teh aya kiai boga pamajikanna opat hebat jasa pan tamang kiai boy ilmu aya di nyana gagah aya di nyana pinter aya di nyana sugih deui opat pamajikanna ngan cak nyana teh kieu kulantaran opat gilirna nu ngagilir awewe jadi kiaina di imah bae mantep eta kos kitu teh tu kapolsek geus hayang kajian kumaha ge nyana mah kenan jadi awewe nu gilir supaya kayak ka ditu balik ka isuk ka dieu kayak balik aduh nikmat jasa teh anugerah lain leutik-leutik anugerah teh barang penting ieu teu datang nu kolot ceukna ieu datang nu kolot pre malem ieu geus aing lah isu penting nu kadua datang deui bae ceu datang katilu penting nu katilu teu datang deui bae kaopat penting nu kaopat teu datang deui bae je cek kiai opat ku opat mah hiji-hiji acan kumaha oreng ieu si ceuk nah kebenaran di lembur eta anu ngariung nyana nyarita kan ngaranna ge kiai dibere waktu dulur-dulur sadaya geus beres ngariung nya nyaritakeun kepentingan nu boga imah nyana nyarita urang lamun boga pamajikan kemudian pamajikan ngaladenan urang eta teh sarua jeung ngabunuh Yahudi 70 ganjaranna kumaha jasa sakali deui lamun pamajikan ngaladenan salaki sarua jeung ngabunuh Yahudi 70 kadang eta ku pamajikan opat teh mau horenganan lain leutik ganjaran jakeun masyaallah eta pas kiaina balik ngariung mulai nu kolot datang waalaikumsalam aya naon kula kabita ngadengin taji 70 sakieu kula deuk ngaladenan kakak wah siap atuh sakieu der beres balik nu kolot nu kadua datang waalaikumsalam ieu naon ieu kula tadi ngadenge kakak bu masyaallah kabita disuk gede jasa orang ganjaranna jadi kula hendak ngaladenan kakak siap berdeui dua geus beres dana balik teh du katilu datang deui waalaikumsalam aya naon ieu kula kabita jasa ganjaranna tadi sarua jeung maehan 70 kula ge hayang deui atuh siap geus rada leutik siapna siap beres eta du katilu nu kaopat kasubuhnakeun datang waalaikum ya naon kula kabita ku ganjara aduh atuh ieu mah lain ngabunuh Yahudi aing nu paeh ta eta kos karar itu ganjaran mah ganjaran bae budak atuh aing isuk digotong ka rumah sakit para jamaah kaum muslimin
wal muslimat rahimakumullah. Urang inget kana yauman tataqallabu fihil qulub wal absar, maka umat muslimin mimiti daek nyadiakeun lahan, naek ngabangun, belah dituna ngarumat, belah dieuna nu paling istimewa adalah ngesianana. Iyalah innama ya'muru masajidallah man amana billah. Mual Kristen nu ngaramekeun masjid, mual Yahudi nu ngaramekeun masjid, mual Buddha, Konghucu dan lain sebagainya, umat Islam lah nu ngaramekeun masjid. Tetapi ngaramekeun masjid mah butuh ruhani. Geus lamun ruhani na edan tetep bae moal rame ieu masjid. Nu ngaramekeun masjid anu ruhani na cager. Maka jangan ramekeun masjid, ruhani na tingkatkeun. Cara ningkatkeun ruhani ialah di pondok pesantren. Lamun ibu bapak geus karolot ku arieu geus karolot, harapan yang mondok anak ke pondokkeun. Anak geus eueuh incu. Indah jasa ke lamun di akhirat ibu anakna pesantren. Saenggeusna ditimbang amal, ibu kurang bagus amalna, engke bisa ditulungan ku anak. Lantaran anak teh jadi waladun sholih. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nailah sosok bangunan masjid sanajan dibangun sarua material tina bata, besi, semen, pasir jeung sajabana, tetapi setelah jadi masjid berbeda. Jeung kantor DPR berbeda, jeung kantor bupati berbeda, jeung kantor balai desa berbeda, jeung nu sejen-sejen lantaran peruntukanana ieu mah adalah fi buyutin adzinallah an turfa wa yuzkara fiha ismuh. Nah kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yuk urang tegeran ieu masjid, jang negeran masjid lain sakadar fisikna tapi ruhanina. Ketika ruhani urang geus mantep cicing di masjid kajen kukumaha ge betah bae. Nu mantap teu betah cicing di masjid lantaran ruhanina urang kurang sehat. Sehatkeun ruhani urang melalui pengajian-pengajian di pondok-pondok pesantren, anak urang pesantrenkeun jang ngebangun kelanjutan di negara urang di bidang agamana. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Apunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana, mobil khusus pisan ka para inohong-inohong di kabupaten oge ka para kiai-kiai sate acan urang kitu naon selesai urang ngadoa heula ka Gusti Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad, Allahumma farrijan ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar. Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Wa shalli wa sallim 'ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana sakitu pihatur tisim kuring. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.